Kenaon halus gitu mah resepon pur teh engke we lang haja enak orang kayak itu lah kada mang ida dekat atau mah imahna jamu naon nih kita meuli orang ngaleget ya orang inyam kamu dah orang ngaleget asing ya di mana oh iya arek mah oke sore orang kamang yuk nah bisa ngaleget mah orang teh itu leban nangka ya hiji kan jeung terus hiji kan jeung naon nih karet ada naon nih dekat eta alus aya lagi tahan den dekat naon nih lah lain dekat eta dekat wadudu teh naon nih dukun aya segetahan lain cek sih itu mah bisa dihijikan sambil naon teh itu sambil melihat pesawahan ternyata di sini ada Mary nggak tahu Mary bebek apa entok ini Soalnya enak. Lagut manuknya. Ayo. Katen mang naon? Mana? Siapa ningali ketukan heula ya. Song morong mana? Aprak-aprakan di pesawahan. Batu? Gede, hah? gede, Gede sih kenal. Eta ya rakit. Mulai lauk. Nemaot? Cek saha.
Kalau lubangnya ngacaina badak deh mah. Lain ngalana saya badak mah. Oh, teger. Dan sekarang kita menuju ke pemukiman perkampungan Tutugan, Rawaengang. Di dia bisa wae aya suluh. Kan udah ngadurukan tuh udah ngadurukan saung batur. Entong urang kanu itu jang kagok enak kayak kecuali geus badagnya. Saungnya indoy. Saungnya na gubuk. Aya kana ieu benteng-benteng irigasi nama ieu. Heeh. Indah ya. Cek bar teh indah nanaon. Ada kadinya ka dieu? Kadieu nya. Geunahan jalanan ieu. Geunahan jalanna kadieu teh. Saira. Kayak naon? Tin kayak saha? Kadieu nya. Dan kali itu apa dia? Bisa aman kemari. Pemerintah usaha? Panata budak agan? Nah, awal nih. Area ini masaha ya. Ada masjid guys, masjid terimut Cianjur Selatan.
Dan sekarang kita sampai di jalan yang udah dicor. Nah, etet kurang kamera kurang. Hebat.